cilaka si jelema kunaon boga indung bapana kene tapi jana tidak jumponan hak indung bapana cilaka sia rogomaan prajulin cilaka sia Kangjeng Nabi kunaon emang datang bulan Ramadan datang kadek liwat di Ramadan sia can menang pangampura lantaran teu ngalaksanakeun ibadah di bulan Ramadan cilaka tah dumadak ieu Ramadan teh lain lalagaan Gusti Allah teh keur ngaur-ngaur rahmat jeung magfirah beuh di aur-aur ayo rahmat aing jeung magfirah aing kuari keur di aur-aur gaur sia gaur ayo terus untung jasa anu puasa untung jasa nyabari maca Quran untung jasa nyabari taraweh untung jasa bari sedekah untung jasa di jero bulan Ramadan rahmat jeung magfirah Allah keur di aur-aur urang beuh nyangais nyanyuhun nyangandung tah ieu urang keur digaurkeun rahmat masyaallah nyanyuhun nyangais nyangandung nyang kitu ngakep pohara jasa untung selesai Ramadan pinuh rahmat jeung magfirah ketika Allah ngagaurkeun rahmat jeung magfirah di bulan Ramadan puasa henteu urang ngaji Quran henteu kemudian sedekah ge henteu selesai Ramadan urang teu beunang nanaon rogomaan prajul cilaka Kangjeng sakitu keur di aur-aurna rahmat embung mulung rahmat Allah embung mulung magfirah Allah mangpang meungpeung geura di bulan Ramadan teh ye hayu urang gaur hiji jelema ngaran Muhammad di luar bulan Ramadan mah manehanana teh terus bae maksiat masih asal bulan Ramadan we mandi make baju puasa salat bahkan qada sedekah diseling-selingkeun ku tetanggana ge sia puasa teh bulan Ramadan ulah loba omong mun aing teh sia urusan sia besok ngurusan batur muka aing mah setahun sekali salat aing datang ka lebaran beres lebaran aing teh salat deui asal Ramadan deh kos gitu taraweh nya bubedu wah sedekah bulan Ramadan teh da kos ngaji Quran geus jauh puasa maca Qur'annya tarawehnya sedekah asal Ramadan bae kos kitu teh nya mah asal di bulan luar bulan Ramadan geus geus kacaritakeun apa begitu maot ka inti lah ku waliullah tanya kumaha kaayaan maneh di jero kubur masyaallah bangga kula bahagia kumaha surga sia ka surga kumaha lantaran ngagungkeun bulan Ramadan bulan nu lain meletik bulan nu sajian mah kula mah Ramadan doang dipinuhan kula mah qada segala rupa bulan Ramadan kuari kula wah jadi ahli surga masyaallah paingan diunggal lembur loba nu kos kitu maru ka salah geus pokona di bulan Ramadan pakai ibadah bae ke maksiat ge bulan Syawal aja sia maksiat bae kayak ngomong ya aing mah titah ku ki uci cenah gitu. Ibadahna bulan Ramadan doang cek cenah ge. Syawal mah teu naon maksiat. Salah tafsir sia mah. Pajaran titah ku aing bae. Nah iyalah Ramadan lain lalagaan. Dengan puasa kahayang-kahayang urang teh kuari dieuweuh-euweuhkeun. Hayang dahar lain lalagaan. Ka Allah keun gerage hayang nginum lain lagi ka Allah keun geus urang kuari mah nginum geus wani henteu dahar geus wani urang teu dahar jima ulah mending di ka Allah keun heulanan sapira ti pajar datang ka magrib ta eta urang teh keur bojona kos kitu teh anggapan Gusti Allah lain lalagan aing nyaho kahayang sia sebenerna mah sia lapar tapi nu dideuleu iwati keagungan aing masyaallah lain lalagan geus ku aing pokona mah sia dihampura sakabeh dosa sia sebab sia geus nahan lapar lain lalagan aing nyaho sebenarnya sia hayang nginum kajeun kuku bahagia sia teh hayang nginum aing teh nyaho tapi sia demi aing wani sia henteu nginum beuh nungguan maghrib malah manggis kieu bae jam angel jasa jam amau ieu jam terek jam genep
puter lain sia abah jam kena urang ngadaguan 10 menit Masya Allah tapi urang keur main catur 10 menit nanaonan nonton TV 10 menit nanaonan tapi dek buka ngadaguan 10 menit asa 10 tahun bae percis kos ngadaguan dek kabogoh dak ngeureuk datang abogoh datang geus kieu deui diputer bae kitu sia jam ku aing udah deui aya nu ngalangan ngawas ngurang mene aing datang geus kahalangan ku sia jelema teu puguh teu karu dicarekan tiupan beben aing datang tiup udah datang ka eta kotokan di jalan tiupan dek datang ka Bogoh teh pus gitu angel perasa dek datang jam angel tapi pakai maksiat sakeudeung kahayang urang teh kuari kurang ditapaan Allah Maha Uning mantak cek Kangjeng Nabi man pariha bidukhuli Ramadan haramahullah jasada alan niron jelema nu bunga kadatangan Ramadan haram jasada ka neraka pan mantep okos urang nu mantak bunga naon sisi eta nu mantak bunga cek Kangjeng Nabi teh kapan saha jelema nu bunga kadatangan Ramadan geus pokona haram ka neraka aing ge bunga kurang sok dipangmelikeun baju ku mak teu jadi aing ge bunga kurang aya saur sok sagala aya teu jadi aing ge bunga kurang bonteng suri selalu mendampingiku aduh lamun bukanya kopinya teu jadi lain eta bunga teh kulantaran Ramadan teh ngabogaan magfirah jeung rahmat bulan anu pinuh rahmat jeung magfirah nu mun urang asup di bulan eta sorga geus ya Allah lantaran ketika urang aya di jolo bulan Ramadan kemudian urang puasa di bulan Ramadan hayang nyaho kahebatan rahmat Allah jeung magfirah Allah cek Sidina Umar urang robah ka dieu robah urang doa urang lempang urang doa lempang urang ngadoakeun cek Sidina Umar cak lempang teh mudah-mudahan Gusti lantaran abdi ieu lempang lain salempang-lempangna dibere kakuatan ku Gusti hampurakeun Gusti ieu Zaid anu keur lempang ngadoakeun sare hees ngadoakeun hees cak hees teh Gusti lain sahees nahan lapar jeung dahaga Gusti hampurakeun ketika wudu cai ngocor cai ngadoakeun cak cai ya Allah ya Rabb panghampurakeun jeung bere rahmat ieu jelema nu keur wudu atau keur mandi wudu lantaran nyana teh nyaho kulage teu diinum ku nyana cai lalaunan ka kemuna ge lantaran menghargai Tuhan ya Allah ya Rabb panghampurakeun cai begitu badahanana ka masjid lempang geus kadoakeun begitu asup ka lawang masjid teh ngajerit ka Gusti Allah ya Allah ya Rabbi di jero lapar jeung dahaga masih keneh nyana sempat berjamaah geus Gusti teu ridho kula macak lawang masjid teu ridho lamun masih keneh ieu teh panghampurakeun jeung pangberekeun sorga Gusti lawang masjid encan datang ka jero lawang geus ka jerit lumantak saya ada ka lawang masjid urang gur kikieu nuhun lawang nuhun cak nu teu nyahoan teh waduh budak ngaji ka Cilowok jadi kieu teh budak lumantak urang Iran Syiah lawang masjid teh di kieu sabenerna mah salah teteh beunang henteu kudu dikitu-kitu ngan nyana nyaritakeun kana ngomongna lawang makam di jerona aya Sayyidina Husein setiap jelema nu negara ka Sayyidina Husein lawangna bae kan ngomong negara ka Sayyidina Ali lawang kan geus ngomong ngan nyana dipraktekeun haju sujud di lawang iyalah salahna urang Iran
urang ge tah lamun nyaho kepa caritaan Sayyidina Umar kan ngaromong mang mentakeun hampura ka urang ngajerit di lawang masjid ngajerit urang lamun dibukakeun hijab moal kuat urang ngajero mang mentakeun hampura atuh deuk nanaon di samping eta lain sakadar sakitu kumaha cak lawang teh Gusti di sampingnya na dibere widadari nu biasa pangberekeun widadari nu luar tibatan eta lamun can dijawab ku Gusti Allah lawang masih ngajerit keneh bae mentak cek Gusti Allah geus ulah ngajerit tuh deuleu barang di deuleu wah karak cicing lawang mentak aya kacaritakeun jelema nu ngimpi di bulan Ramadan kapanggih ujung kesenangan surga, istana, cai ngocol, makanan, minuman dan lain sebagainya. Tekebal jana keur cicing di sisi kali. Aya awewe masya Allah. Gelis jasa. Hese jaritakeun ada mata gelis. Eueuh kutilan. Eueuh cedaan. Pan awe urang mah sanajan geulis ge coba ge pitak ge aya bae. Malu ya. Geulis dasar. Nyana kan baca langsung asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. La ilaha illallah muhammadur rasulullah. Di jurang ngimpi. Itu ge sarua asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasul. La ilaha illallah muhammadur rasulullah. Cak nyana, kok maca la ilaha illallah? Kula ge sarua hamba Allah percaya ke Kangjeng Nabi. Percaya ke Allah, percaya ke Kangjeng Nabi Muhammad. Neng ieu teh geulis amat sih. Kula dipersiapkeun jang kakak. Aduh. Yana di jero impian geus teu kuat jasa. Langsung ngarawe. Mundur nya sit. Dirawe mundur. Pacana neng jeung kakak tapi pada belum saatnya. Nanti setelah engkau wafat baru ketemu dengan aku yang asli. Hudangnya nah. Begitu hudang masya Allah sengit na aya keneh. Sengit na aya keneh kadeuleukeun keneh langsung ngadoa ya Allah lamun memang bener eta widadari jangkula kula mah paehan mah. Geus teu kuat kula mah teu sanggup hirup di alam dunia riweuh. Loba nu demo Gusti mendingan kula mangga sijikeun jeung nu eta bae langsung diijabah balepak bae teu kuat jasa ta ieu keur carita ari itu puasa Ramadan lain lalagaan masya Allah puasa teu dahar teu nginum gampang lantaran kagampanganana budak leutik umur 7 tahun aya nu kuateun budak leutik umur 8 tahun loba nu kuateun budak letik umur 10 tahun loba nu kuatin. Lamun budak letik umur 12 tahun bae kuat, 10 tahun bae kuat, 7 tahun bae kuat, atuh kumaha urang lu gede. Kuat apa budak puasa orok-orok ge kuat. Yang heuy bae budak datang ka magrib, urang sarua yang heuy datang ka magrib naon bedana jeung budak. Puasa orok. Puasa nomor kedua mah muasaan mata ajak puasa mata di samping teu dahar teu nginum teu jima mata urang ajakan puasa ulah dula deuleu kanu dilarang ku Allah ceuli urang ajak puasa ceuli ulah ngadegekeun nu dilarang ku Allah irung geus kieu Pak jangan buat lauk asin. Hayang geura magrib bae sabir lauk asin, tapi lain deui mah gabus sieum. Asana jelema bari teureui. Nah, ulah hiru urang teh ulah. Masyaallah, ajakan puasa mata urang. Ajakan puasa celi urang, ajakan puasa sungut urang. Ulah datang ka gibah, ulah datang ka namimah, ulah datang ka kidib. Jeung sajabana leungeun urang ajakan puasa, suku urang ajakan puasa. Tah nu hese di samping teu dahar, teu nginum, teu jima. Ieulah ngajakan puasa anggahota urang.
mata urang sewa ke maca Quran kurang di bulan Ramadan maceli urang ngadengkeun bacaan Al-Qur'an daripada hees maning daripada urang mun bentak urang bakal ngalayang bae mun bentak urang neuleut TV bae mun bentak urang teh bakalna kitu ngobrol maning hees kunci lawang trek gas hudang-hudang ke pas adzan maghrib karek aman inget ka uwa bae didoyong wajib noh kita kitunya nama teh sare ke hudang zuhur sare deui hudang asar sare deui hudang maghrib ke isuk kitu deui cek pamajikan aing masa tahun ge poso kos kitu kuat cek puasa si kos kitu ngaringku besok mah gateum daripada maksiat teh kos kitu puasa tah ieu hese ge muasaan ieu tah disebut puasana saumul khawas mata ajak puasa ku urang ceuli ajak puasa irung ajak puasa lamun puasa model kos kaya kieu model kos dedahar teu nginum teu jima ieu kabeh diajak puasa mata ceuli ke tanggal 27 Ramadan sakumaha Al-Qur'an diturunkeun di bulan Ramadan di malam Lailatul Qadar urang bakal dibere ku Gusti Allah Lailatul Qadar iyalah anu dibadam-badambakeun ku jelema Lailatul Qadar di bulan Ramadan ayana di bulan Ramadan ulah sok ngomong sambarangan budak aing dulu Lailatul Qadar ka di bulan naon Syawal ini salah aya bulan Lailatul Qadar bulan Syawal Ramadan nah ita muasaan mata ceuli tah abah mah keur zaman di pondok keneh kaget dicerita abah di pondok keneh pondok muka kakula bebeja Masya Allah etalah tanggal 27 Ramadan belah dieuna keur diimah di dieu kabeh perasaan nana terakhir eta teh naon karang-karana jempol suku beureum diwudukeun ge barak-bak terus becaang lain beureum caang sinar kaget keur wuduna mah biasa kene wuduna pas ka suku jempol cahayaan sinar kaget eta lah malam tanggal Lailatul Qadar ieu puasa lah tah urang tah ti kuari geura ge belajar ti kuari coba aya mah TV urang ka sisi-sisikeun naon geus ulah renyak-renyak ganti gitu kene HP puasa ti HP bagus jago puasa HP bagi aya nu puasa teh ngomong teh naon teh set ka dieu geus kieu dikenal pe di ieu ge naon gara-garana di non di ieu mah naon motor klakson gitu kieu eleh motor ke eleh goblok budak teh rek minggir nyana tetep aya di goblok-goblok ge kieu mobil tit enar ka tengah kenal mah tolol eta kuari mah kos kitu teh embung jasa ieu teh embung jasa tinggalin tina lagu-lagu jeung sagala rupa tah lamun hayang urang puasa anu mantep ulah hayang nyawa coba awak urang teh bebe jaga pamajikan kakak neuk di jero kamar we keluar zuhur keluar asar ke keluar maghrib nya boka asana kakak jadi puting kayak kieu ka seolah sok kitu atuh ka aing sugan we kula rada resep kakak hideung bukan naik itu bae warna putih kos ayam negeri kan putih kana tah urang aya ngajajal coba kos kitu tah tapak ngaranna puasa teh jadi puasa nomor kahiji mah puasa awam nomor kedua di samping teu dahar teu ginum teu jima teh muasaan anggahota disebutna puasa khawas aya deui puasa khawasul khawas puasa khawasul khawas mah puasa make kolbu selalu ingat ke Allah nya nama batalna lamun teu inget ke Allah batal
asal teingat mereka Allah batal. Iyalah para mursalin, para nabiin hese tabokos gitu mah. Nah ieu puasa khoas ge lamun mata dipake neuleu nu dilarang ku Allah batal khoas ngaranna. Ceuli dipake ngadengekeun anu dilarang ku Gusti Allah batal nah teh kos kitu. Urang mah mun dahar batal, mun nginum batal. Bantak dina ilmu kewalian caritana eta cai teh akan ngomong cai ngomong lamun cai di ember, cai di sumur, cai di empang, cai di kali, cai di keran, leuleul jelema mantes ngising cai ngomong ka dieu hayu ka dieu aing ditugaskeun jang ngabersihan sia aya nu dadabul ku taneuh ku bobolokot ku sagala rupa kotoran cai teh ngomong di kali ka dieu cek ada teh aing nu ngabersihan ngomong cai teh eta ngawean nyana ka dieu hayu ka dieu tah lamun cak anu najis teh imbung ulah mah isin ulah isin aing ditugaskeun jang para tiga bersihan sia bong ieu mah isin kajen teuing mah sare bebelepet ge rasakeun ge ku sia sare bebelepet emang kumaha kitu pamajikan saya ge indit kajen ku kumaha ge pinuh ku najis gitu. Nah, ulah ku najis, koromod. Geus pamajikan. Geus kieu bae. Ih, si kakak. Mungkuna amban lain deui cenah teh. Sarua ieu jeung sia. Mun sia seungit karak aing seungit, aing bau sia mah bau atuh bau jeung bau mah tah ngaranna nyetel gitu. Aing ngomong. Tah ieu cai teh ngawean eta keur carita bahasa zahir horenganan di wali teh aya kesejukan aya cai di jero hatena teh aya caian ilmu makrifat eta cai ketika ilmu makrifat ngaranna hikmah dikaluarkeun sanajan ku kumaha ge tetep bae jelema ngarasa sejuk bae sebab naon caina bening caina bersih makrifatullah wa rasul. Ketika eta teh digambarkeun cai ilmu makrifat ketika dikaluarkeun hikmahna kabeh jelema ngarasa sejuk ngarasa tentrem ngarasa ngeunaheun dicarekan ngarasa ngeunaheun dicarekanana ditiupan ngarasa ngeunaheun ditiupanana teu kumaha bae sebab nu kaluar teh cai herang lamun cai herang kaluar nu deuk mandi butuheun nu deuk nginum butuheun nu endek masak butuhan ka cai herang kabeh butuh ku hese-hesena ku ari cai herang ku ari cai teh steril make mesin hayang timbul cai herang ku hese-hesena cai herang ku ari lantaran polusi baheula di sawah urang nginum cai sawah ge aman bae baheula diurut kitu kebo eta ngeunah bae lantaran polusi kuari coba-coba orang. Nah ialah kesejukan batin para wali Allah aya makrifatan disebut hikmah eta teh bagaikan cai nyana teh ngawean ka dieu cangking mah teh ka dieu hayu ka dieu urang bebersih nu matak bebersih kudu dicai bebersih enggak di akhirat tolong kiai dulu kan buka dakwah ya kan saya juga pernah ngundang kiai yang waktu itu bayarnya kecil balik lagi kan kiai jangan banyak omong lu tolongin gua nih ngomong ke cai teh ngomong masya Allah karim ngan teu kadenge ku urang okos aya manuk merak keur nyabutan buluna cabutan buluna dicabutan datang beberapa hewan nu ngomong manuk beo rak kunaon eta bulu dicabutan ieu cenah cekna ngabahayakeun hei maneh teh terkenal di dunia dengan keindahan bulu maneh ketika maneh disapa ku manusia ngajerebebek jelema tersenyum bagus amat buluna merak ketika maneh lempang bulu dijerebebengkeun kabeh ngerasa senang geuleuh bulu maneh
justru ceknya dicabutan teh lantaran teureun-eureun ketika kapanggih jeung jelema kula ngajarebengkeun bulu ketika jelema makin ngalem ka kula makin dijerebengkeun horenganan ieu teh ngabahayakeun kula hayang kapanggih jeung jati diri kaula nu mantak dicabutan bulu kula. Nah, cak manuk beok sia teh ku bodoh-bodoh teuing. Bebeja ka manuk-manuk sejedoy. Tuh aya manuk tuh merak keur nyabutan buluna sakitu bagusna, sakitu indahna. Ieu terkenal nanya teh aku kaindahan buluna ku ari keur dicabutan. Daratang kabeh kadenya. Kunaon ngaku naon kana sia hook eta hook. Henteu aing mah hayang nyaho ka jati diri aing cabutan munyan. Nah, ku ari tuh manuk merak geus gundul geus teu bisa ngajar bebeng. Tuh manuk merak bloon geus teu bisa ngajar bebeng. Tuh manuk perang bodoh merak bodoh geus teu bisa ngajar bebeng. Ditanya deui cek beot kok kitu amat. Iyalah asli ka aing. Aslina aing keur menikmati hirup. Ngeunaheun ku ari hirup lantaran jelema geus teu melu ka aing-aingan sakadar jeung Gusti Allah hungkul. Hirup boga kanikmatan ketika teu boga bulu. Keur aya bulu, aing diriung-riung jelema bae. Dipuji-puji jelema jeung aing naga hayang kapuji. Ku hari aing geus senang ka Gusti Allah. Eta manuk merak ngomong. Manuk merak ngomong. Mantak asup lamun jelema ngajerebengkeun bulu eta ngaranna Kiai Merak nu kos. Merak eta nu kos kitu ngaranna. Satungtungnyana asa aing hei eta mah hebatnya sabulna aing kan oh hebat kan asa aing satungtung kos kitu kana raka cak manuk merak ku ari aing geus nikmat geus bulu geus jelema merak gundul asa kapanggih jeung merak gundul geus tah ku sebab ku ari geus teu dianggap nyana ka Allah bae mantep orang hirup. Tanu mantak satungtung orang boga bulu ku jelema bakalna ieu dipuji-puji bae urang senang kana pamujina bahaya nu mantak jelema diorbitkeun dina kori ngorbitkeun suara jeung makharijul hurufna neraka ceramah nyana teh keur ngaorbitkeun kemonesan nyana dina hukum jeung kehebatan nyana jahanam. Encan wau ka Allah masalah. Lamun geus ditoler-toler merak gundul. Merak gundul karak. Lamun geus kiai geus teu ngajerebengkeun buluna ka karak. Nu sugih teu ngajerebengkeun buluna ka karak. Pejabat geus teu ngajerebengkeun buluna ka karak. Hiji, Allah bulu mah bulu bae, tapi ulah maelu ku bulu. Ka Allah. Eta kan bahasa merak lain lalagaan. Ku hese-hesena cak manuk merak teh aing teh ieu hese jasa lantaran pujian-pujian ti jelema lain lalagaan maka kulantaran kos kitu ku aing dicabutan urang kudu berani nyabutan bulu nu aya di awak urang demi untuk ma'rifatullah wa rasul. Lamun encan nyabutan bulu moal bisa kajen kumaha ge wauh jeung Allah sebab sapopoe urang kapanggih jeung jelema waduh kiai pinter amat irung bekah. Waduh, baju pendi gagah amat. Saya teak. Enggak jahanam lagi kerakna deui eta mah. Jahanam lagi kerakna deui. Belah dituun kerak naon teh kadinya teh. Asal asal geus kos kitu. Asal kiai dipuji atuh saya teh. Eta bulu teh ngabahayakeun. Cabutan bulu kena wauh ka Allah. Lamun geus dicabutan kaharak jelema geus eueuh anu mandang mantap ku waliullah mah leuleuweungan heula geus leuleuweungan heula geus teu dianggap ku jelema karak dibere ku Gusti Allah ilmu marifat ketika geus aya ilmu marifat balik deui teh mah bulu mah sapada dicabutan doang engke mah manuk berak kembali deui nyana geus teu nganggap ka bulu karak di dieu leuwih hebat merak nu ieu jeung merak nu itu lain deui nu itu ngajerebengkeun hayang kalem nyana mah geus ngajerebengkeun geus teu nganggap ka bulu sebab pernah dicabutan ku sorangan
gambaran ibadah ka Gusti Allah lamun can bisa nyabutan bulu-bulu nu aya di urang sugih cabut kasugihan, urang boga jabatan cabut jabatanana, urang boga kitu predikat kiai cabut ka kiaianana, kenakeun batur teh ngahinakeun ka urang, kena batur teh teu nganggap ka urang. Karak lamun geus batur teu nganggap ulah dionang nama kiai kos kitu ieu. Senang urang, masyaallah aing geus teu dianggap, geus aing maning dianggap ku Allah bae, kajen ku manusia mah teu dianggap. Ieu mah lain pan. Tatangga teu nyahuan aing kiai. Masyaallah. Aing geus kebal sabenerna jadi kiai. Nyana hajat aing teu diundang tahlil, goblok meureunana. Pajar lain kiai meureun aing. Suratan ku nyana, kepada yang terhormat tetangga yang goblok. Emang kamu tidak tahu bahwa saya kiai? Kok yang lain diondang saya enggak? Gedean mana kiai saya dengan kiai yang kamu ondang? Ditolol tuh coba. Kita kan kiai tolol eta mah gitu. Masya Allah, ta mah malah lain merak-merak acan jaketro ta mah meureun. Geus kikikan mah. Merak ona merada aya batik-batikan. Cabutan bulu urang. Nah, lamun urang geus bisa nyabutan bulu karak. Iyalah lain lalakon sapoe 2 poe sebulan 2 bulan 1 tahun 2 tahun. Ngaranna dalam rangka suluk. Cabutan kurang datang ka nanaonan hirup. Kubatur di bajar hebat-hebat ilmu ja ilmu nu Allah, kubatur pajar gagah beja gagah nu Allah, kubatur batar sugih ja sugih nu Allah, kubatur bajar pajar hebat-hebat nu Allah. Aing mah jauh naon hakikatna mah ja isuk pageta bade cawokot ku Gusti Allah. Naon hartina aing atuh di hareupeun Allah. Atau mah hanya anggapan-anggapan jelema bae. Nah, geus nyabutan bulu mah bakal kos kitu. Tapi lamun encan nyabutan bulu, alhamdulillah di hadapan kita ada kiai yang akan memberikan ceramah, ialah Kiai Haji Fudholi. Pakai deres saya itu dapat, waduh saya kuliah lama itu. Ntar saya nggak ceramah kalau nggak pakai deres. Kiai tolol tuh. Geus maning bubar geus ulah didengekeun tah geus. Bulu mah diterap-terapkeun malah malin merak-merak acan ieu mah. Tuh, mantap aya bae bahasa manuk merak kunjungan. Tak iyalah. Urang kudu bisa jabutan bulu. Engke geus wau jati diri urang ka Gusti Allah kakarak di dieu boga hikmah. Lamun urang geus jadi berhikmat, ibaratna cai bersih. Ketika cai bersih kan ngomong cai kadieu. Mantap hubul khalqi, cinta makhluk. Cuman cinta makhlukna lain hayang dibere, lain hayang dipuji. Hubul khalqi, cinta ka makhlukna teh li irsyadihim wa li ikhrajihim an zulumatit tabai ila anwari arwahihim. Jadi nyana teh resep ka makhluk teh deuk dituduhkeun besi can nyahoreun wudu, can nyahoreun salat. Besi can nyahueun ka Allah li irsyadihim wa li ikhrajihim an zulumatit tabaihim. Ieu perwatakan anu jahat anu jore di awak maneh. Hayu kade urang bersihan, hanya nu boga makrifat, nu boga hikmah, anu caina bersih lah, anu bisa ngabersihan watak-watak anu salalah. Ila anwari arwahihim, supaya rohna cekas sakumaha aslina baheula. Nah, ngararomong ngorenganan masyaallah karim. Ulah disangka henteu ngomong. Ieu batu-batu ngomong, kayu-kayu ngomong, sakumaha Kangjeng. Kangjeng teh kan disapa ku batu. Assalamualaikum ya Rasulullah. Batu salam. Kayu tangkal korma ka Kangjeng Nabi mah assalamualaikum ya Rasulullah. Onta ka Kangjeng mah assalamualaikum ya Rasul. Mau ka Kangjeng Rasul assalamualaikum ya Rasulullah. Ya Allah ya Rabb. Ih, geus pugu jin ka Kangjeng Nabi mah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Mentek aya di Al-Qur'an surat jin. Nah, ieu teh hayang dibere penerangan, diutus kita nyampekeun baliguan walau aya. Tah, kos kitu mentek kaji pende ge kamari aya nu gaib teh anu kitu. Bebe jajan. Kuntilanak katanya. Emang sajurus
sajurusan saya lamun orang ngawirid surat jin datang jin mun urang ngawirid kitu ilmu kazuhudan engke urang teh hayang nanaon urang ngawirid anti tembak bakalna urang moal terak ditembak urang ngawirid ka duniaan dunia nyana ngawirid ka kuntilanak kan kuntilanak babaturanna kuntilanak sajurusan entah nya tilok sieun ka kuburan ge tilok sieun batur aing kabeh sakit ang rajana tah ieu jadi ngaromong kabeh sesuai jeung karakter manusia ngabogaan karakter etalah nu kudu dicumponan kabutuh lamun mata resep kana leuleun nu indah-indah hayang dicumponan kabutuh mata ceuli hayang adenge suara nu merdu-merdu hayang dicumponan kabutuh ceuli irung watakna hayang ngambek nu seungit-seungit hayang dicumponan perwatakan irung letah hayang ngarasakeun nu lazat-lazat jeung nu ngeunah-ngeunah hayang dicumponan zakar asal hudang hayang dicumponan ngomongnya jangan kau biarkan aku jangan lagi ngomong sarua bae eta ulah pajar teu ngomong eta kos kitu ngomong suku leungeun ngomong kabeh sesuai jeung kebutuhan-kebutuhanana nu mantap urang teh sapopoe teh neangan jang nyumponan kabutuh kajawankan gerage ulah waka ilmu makrifat ilmu pasti bae heula cek Imam Ghazali engke kadituna bakal ngajawakeun ilmu makrifat jelema bakal neangan naon nu dibutuhkeun ku nyana bakal ngadeuketan nu bisa nyumponan kana kabutuhnyana sebab ketika jelema lapar berarti butuh dahar neangan nyana restoran neangan nyana warung nasi warteg hayang minum neangan nyana di mana kafe hayang kopi misalnya hayang teh misalnya dan lain-lain sebagainya nyana neangan jang kebutuhan nyana nah ketika hayang kawewe nyana ge neangan bae di mana ieu nu bisa di mas kawinan terus eta mah menormalkeun nu teu normal di mana aing kudu meuli di mana aing kudu meuli mulai geus teu normal geus aduh duit tangan ge aya 50.000 wah berarti si mbak bisa dikredit atau kos itu ya 1 kali paket 3 kali bayar oh gak apa-apa tuh eta kan kebutuhan nah berarti kan geus kos kitu tah asal jelema karep asal jelema neangan kitu asal jelema neangan restoran lapar jelema neangan kafe berarti hayang nginum jelema neangan disesuaikeun jeung kabutuhnyana saha nu bisa nyumponan kabutuhnyana nyana tentrem berarti kiai lempang ka pemerintah berarti aya kabutuh berarti aya kabutuh kajen kumaha teh kudu dicaritakeun aya kabutuh 100% kajen kumaha ketika pemerintah datang ka kiai sadu sarua pemerintah ge aya kabutuh ka kiai teh aya kabutuh kabutuna wallahu alam mungkin ai pemerintah endeu ka kiai mah endeu ngaji masalah endeu ngaji mah atuh masalah mungkin bae minta nasihat masalah ngaji keneh ngaranna datang ka kiai teh hayang persahabatan bae lantaran aing mah teu bisa ieu teh ibadah lah hayang ngawauhan kiai bae sugan bae di akhirat ku wauh mah engke rada kagupai-gupai masalah kabeladiana aing hayang wau ka kiai jang nyumponan ka hayang aing butuh ka kiai eta sebab aing deuk naek di dewan aing deuk naek jadi gubernur aing deuk naek jadi bupati ieu mah penjahat tinggal di deuleu bae kuari kiai ge datang na ka pamarentah teh apakah deuk ngaji maknya deuk ngaji kudu ka pendopo eueuh konsepna ngaji ka pendopo eueuh konsepna berarti teh di balik ngaji ada udang di balik kutang nah ini geus kadeuleu nu lelempangan di mana bae cek Imam Ghazali lain cek kula naon hartina kula atuh
ngan bacaan konsep-konsep ulama-ulama ahli hakikat seperti eta lempangna di mana etalah nyana keur jumponan kabutuh nyana lempangnya na di dinya nyana keur boga kabutuh di dinya nyana keur lempang di dinya nyana kabutuh na dinya jelema di partai berarti aya anu kacumponan nyana ketika di partai kajen ku kumaha ge sebab jelema lamun henteu kacumponan moal moal hayang di partai moal hayang kajen ku kumaha sebab naluri manusia selalu gitu. Nah nu paling bahaya dina kolbu teh ieu aya lelembutan kolbu teh ngomong di antarana nafsul lawamah aya hawa kahayang teh kudu dicumponan ketika dicumponan bungaheun nyana saha sih nu bisa nyumponan nu mendak jelema teh deketna jeung si kacumponan kahayangna jelema deket jeung sieut kacumponan kahayangna jelema deket jeung sieut kacumponan kahayangna moal bisa dipaksakeun si ieu kahayang deket jeung ieu tapi beda henteu bisa nyumponan moal bisa deket kajen ku bisa mental kajen ku kumaha bisa mental kahayang hawa ngaranna nah ieu teh deket amat ka dieu aya kacumponan kahayang ieu kiai ieu pengusaha deket ka kiai eta pengusaha yang deket ka kiai berarti hayang aya anu dicokot di kiai ilmuna lamun kiai gak deketan nu sugih berarti kiai aya kabutuh jang nyumponan ka hayang kiai sebab kiai teh ya boga kahayang oh nu sugih nu bisa nyumponanana we dalit katanya anak kadina dalit nyawa sia dalit teh mukholid teh dalit teh kental tidak bisa dipisahkan sebab bisa kacumponan nah eta teh kos kitu tah mentek awewe ge lantaran nyana bisa nyumponan kabutuh urang ge bisa nyumponan kabutuh nyana maka terjalidah hubungan cintrong nah di sini ada trisno aduh itu sari kebutuhan nah ieu keur carita urang hirup teh kitu bae kajen ku kumaha ge saasi nu bisa memenuhi kebutuhan aing deket ketika butuh deket geus teu bisa kacumponan kabutuhan anak bila perlu pepegatan aing mah jeung sia teu hayang aing geus hayang wau guru tinggal guru babaturan tinggal babaturan teu hayang sebab naon geus teu kacumponan ka hayang aing nu mancak lamun lain lillah babaturan teh henteu karena Allah aya retakna wae kajen ku kumaha sebelah pihak teu karena Allah mah sebab aya kahayang kacumponan kabutuhna ketika teu kacumponan kabutuhna geusaan ieu bahaya ketika kahayang diteruskeun bae kuari hayang jadi RT hayang jadi RW hayang jadi lurah belian jelema demi kahayang hayang jadi bupati belian hulu jelema demi kahayang hayang jadi gubernur belian jelema demi kahayang hayang jadi presiden belian hulu jelema ieu nu bahaya demi kahayangna kumaha bae carana nu ngahalangan bolong nu ngahalangan sikat iyalah hawa lelembutan hate urang teh ngomong ngeunaheun mun aing jadi presiden kumaha bae carana jadi duit aya di aing kekuatanna dibeli ku aing polisi dibeli abri dibeli jeleban ternama dibeli penting aing jadi presiden kajen ku kumaha ge ieu kan jahat kahayang teh seperti gitu nah dengan puasa kahayang urang teh kuari dieuweuh-euweuhkeun hayang dahar lain lalagan ka Allah keun gerage hayang nginum lain lalagan ka Allah keun geus urang kuari mah nginum geus wani henteu dahar geus wani urang teu dahar jima ulah mending di ka Allah keun heulanan sapira ti pajar datang ka magrib ta eta urang teh keur bojona kos kitu teh anggapan Gusti Allah lain lalagan aing nyaho kahayang sia sebenarnya sia lapar tapi nu dideuleu iwati keagungan aing masyaallah lain lalagan geus ku aing pokona sia dihampura sakabeh dosa sia sebab sia geus nahan lapar lain lalagan aing nyaho sebenarnya sia hayang nginum kajen kuku bahagia sia teh hayang nginum aing teh nyaho tapi sia demi aing wani sia henteu nginum beuh nungguan maghrib malah manggis kieu bae jam angel jasa jam
mau ya jam tidak jam genap puter lain sia abah jam genap urang ngadaguan 10 menit Masya Allah tapi urang keur main catur 10 menit nanaonan nonton TV 10 menit nanaonan tapi dek buka ngadaguan 10 menit asa 10 tahun bae percis kos ngadaguan dek kabogoh dak ngeureuk datang abogoh datang geus kieu deui diputer bae kitu sia jam ku aing udah deui anu ngalangan ngawas ngurang mene aing datang geus kahalangan ku sia jelema teu puguh teu karu dicarekan tiupan beben aing datang tiup udah datang ka tai kotokan di jalan tiupan dek datang ke Bogoh teh pus gitu angel perasaan dek datang jam angel tapi pakai maksiat sakede kahayang urang teh kuari kurang ditapaan Allah maha uning Allah nu mantak lain lalagaan cak Kangjeng Nabi rogoma anpurajuli cilaka irung jelema ya rugi luar biasa kunaon emang ya Rasulullah nu mantak rugi cak Kanjeng Rasul teh aing disebut zukirtu tapi walam sholli teu daek maca sholawat cilaka sia ngaran aing disebut sia teu daek maca sholawat cilaka sia rogoma anpur rajulin cilaka si jelema kunaon boga indung bapana kene tapi jare teu daek nyumponan hak indung bapana cilaka sia rogoma anpur rajulin cilaka sia Kanjeng Nabi kunaon emang datang bulan Ramadan datang kadek liwat di Ramadan sia can meunang pangampura lantaran teu ngalaksanakeun ibadah di bulan Ramadan cilaka tah dumantak ieu Ramadan teh lain lalagaan Gusti Allah teh keur ngaur rahmat jeung magfirah beuh di aur-aur ayo rahmat aing jeung magfirah aing kuari keur di aur-aur gaur sia gaur ayo terus untung jasa anu puasa untung jasa nyabari maca Quran untung jasa nyabari taraweh untung jasa bari sedekah untung jasa di jero bulan Ramadan rahmat jeung magfirah Allah keur di aur-aur urang beuh nyangais nyanyuhun nyangandung nya di tukang naon ngaranna di tukang di dieu aduh di tukang di dieu ngaranna ieu di ais rahmat teh masyaallah sia rahmat gede-gede ada di suhuna ya si rahmat tah ieu urang keur digaurkeun rahmat masyaallah nyanyuhun nyangais nyangandung nyang kitu ngakeup pohara jasa untung selesai Ramadan inuh rahmat jeung magfirah ketika Allah ngagaurkeun rahmat jeung magfirah di bulan Ramadan puasa henteu urang ngaji Quran henteu kemudian sedekah ge henteu selesai Ramadan urang teu beunang nanaon rogoma anpurajul cilaka ta Kanjeng sakitu keur di aur-aurna rahmat embung mulung rahmat Allah embung mulung magfirah Allah mangpang meungpeung geura di bulan Ramadan teh ye hayu urang gaur hiji jelema ngaran Muhammad di luar bulan Ramadan mah manehanana teh terus bae maksiat masih asal bulan Ramadan we mandi make baju puasa salat bahkan qada sedekah disering-seringkeun ku tetanggana ge sia puasa teh bulan Ramadan ulah omong aing bae sia urusan sia besok ngurusan batur muka aing mah setahun sekali salat aing datang ka lebaran beres lebaran aing teh salat deui asal Ramadan bae kos gitu taraweh nya na bebedu parah sedekah bulan Ramadan teh da kos ngaji Quran geus jauh puasa maca Qurannya tarawehnya sedekah asal Ramadan bae kos kitu teh nya mah asal di bulan luar bulan Ramadan geus yes.
kasaritakeun kacaritakeun pae begitu maot kaimpilah ku waliullah tanya kumaha kaayaan maneh di jero kubur masyaallah bangga kula bahagia kumaha surga sia ka surga kumaha lantaran ngagungkeun bulan Ramadan bulan nu lain meletik bulan nu sajian mah kula mah Ramadan doang dipinuhan kula mah qada segala rupa bulan Ramadan bari kula jadi ahli surga masyaallah paingan diunggal lembur loba nu kos kitu manu ka salah geus pokona di bulan Ramadan pakai ibadah bae ke maksiat ge bulan Syawal aja sia maksiat bae ke ngomong ya aing mah titah ku ki uci cenah ibadahna bulan Ramadan doang cek cenah ge Syawal mah teu naon maksiat salah tafsir sia mah pajaran titah ku aing bae na ieulah Ramadan lain lalagaan aya jelema di bulan Ramadan teh nya wajib qada nya wajib kifarat wajib ma'al qada'i as-shaum wal kifarah wajib disertai qada teh puasa ngodoan puasa jeung kifaratul uzma jeung ta'zir ka jelema alaman afsada saumahu ngarusak puasa nabi Ramadan di bulan Ramadan yauman kamilan bijma'in tam masyaallah sia ada bulan Ramadan jelema di bulan Ramadan kemudian ngahaja-haja jima ingat nyana eta teh nya wajib qada puasana wajib diteruskeun tur bayar kafaratul uzma bari ditakzir deui ya karim sia ada bulan Ramadan mah ulah deket-deket jeung pamajikan asa pamajikan gagal hayan aditu sia aing puasa ya kayak penting sia daekna jeung aing beurang ulah aing keur jeung Allah beuh tegep aduh cek pamajingna kula mau digak bulu ngadengeunna Kak beda ti sasari aing ngaji pan kuari mah aing ge kamar aing khusus ya cara paranti kholwah Gusti aing ge asana bisa hiber aing sawas pada ieu Ramadan mah diganggu ku sia antak di bulan Ramadan teh nu bagus we kieu neng ka neng bulan ieu kan bulan Syabannya tah 10 juta tah jang dapur keluarga urang tah sabulan tah nu 10 juta jang neng bisa meuli baju meuli calana sempak sendal tah 10 juta tah 10 juta jang budak urang tah 10 juta nya geus kakak ibadah ka Gusti Allah oh nuhun Kak ibadah bulan Syawal bebeja pemajinan Kak kula leungit kongkorong Kak urusan sia tah mah henteu ieu bang diteangan ka dieu teh ge eueuh salah London mah ci lain Kak kula jasa teu salah tapi ieu leungit loba omong lah mudahan eta dibagikeun 10 juta teh tangkorak kakak mah pinter connect kayu bagus kos gitu tah petakeun ti kuari kayak taya terus kakak mah ulah dipikiran jeung Allah bae kakak mah beuh Kak ja guru kakak ge henteu kitu beureun nya aing kalebihan guru coba-cobalah kalebihan guru aing tah ieu hebat eta ibadah kos gitu eta kadirinya naon eta tah eta tasbih nu leutik teh kan gede aya tang geus dipajangkeun hayang make nu leutik nu ieu hayang nu sedang nu ieu hayang bade jasa nu ieu ieu naon ieu Quran tah timimiti leutik sedang bude bisi kakak hayang nu leutik nu ieu hayang bade nu ieu dipasing-pasingkeun ku kakak hayang nyaho coba awak ge hayang make nu mana aya
Ieu naon ieu kayak ieu gelas. Ieu jang naon? Ieu jang kopi nu ieu. Nu jang susu. Cenah deuk ka Allah ka atuh ka Allah mah urusan roh. Aya awak papen kudu di kopian segala rupa. Kakak jadi pinter kan? Hehe, atuh na ngaji kakak mah. Itu. Ieu bungkusan kopi, ieu susu mesti aya ke di kamar teh kamar. Kak, ieu mah bal kebel ge, ieu mah bisa ngawarung, Kak. Lalu ngomong sia. Atuh bade kiloan kieu meuli kopi meuli susu. Teu tinggal geus disiapkeun ieu tah ieu paranti eta na tah geus aya meuli buka ku kakak. Teu mah lain kolwah kos kitu bakal ngawarung leutik ngaranna. Tah eta disiap-siapkeun ku urang. Teh ibadah. Jadi kurang kan kadeuleu. Jarum ge dilempengkeun ka Allah. Jarum dilempengkeun ka Baitullah. Tinggal ngalempengkeun hate urang. Geus disiap-siapkeun geus ulah diganggunya. Coba pemajikanna datang ka sabaraha we kuatna. Ulah nyoba aing. Bukan aing mah doakeun. Sia ya kakak deuk ka Allah. Heeh. Menang 3 poe teh Noel. Tual toe. Can deuk ka Allah. Loba omong sia. Penting mah meunang, penting mah teu meunang ge beurang. Tangkep Allah ka ditu. Ye, bala sia baju barah kieu atuh. Kamari ngadeuketan. Lah, carekan. Beurang, teu meunang ge penting mah teu naon. Ya tuku lagi geus siap ieu kai penting mah ieu. Ku geus teu pake calana, Kak. Tah. Siga ade beurang mah beurang awas. Lamun beurang ngalaksanakeun jima lain deui urusan anak. Ieu kodo sajabati kodo kudu mayar kafaratul uzma. Kafaratul uzma teh naon Kiai? Ayat ku raqabatin mu'minatin ngamerdekakeun hamba anu mukmin. Waduh, bila iwadin salimatin an aibin tanpa aya urup-urupan jeung salamat tina cela yukhillu bil amal ngan eueuh di urang mah abid mah berat berarti mun eueuh abid lamun eueuh abid fa in ajaza lamun teu bisa maka wajaba shaumu syahrain mutatabi'ain wajib puasa 2 bulan berturut-turut. Ikan lain lalagan kafarat musbat kos kitu tah. Masya Allah 2 bulan puasa berturut-turut. Ya Allah ya Rabbi karim tak ada. Lamun teu bisa fa in ajaza an shaumihima wajaba it'amu 60 miskinan. Wajib mere 60 miskin likulli minhum muddun min ghalibi kutil balad. Saurangna sakmud berarti 60 liter mun teu bisa id ku raqabah je eueuh wari puasa 2 bulan berturut-turut teu bisa keneh kumpulkeun yatim 60 atawa miskin 60 bere nyana teh saurangna 1 liter. Jadi 60 liter. Bahkan nu bagus mah berek perlengkapan pakaiannya baju samping kopiah eta mah perlengkapan anan kitu ngaran untuk menyempurnakeun. Nah, kos gitulah aya ieu ge. Sahabat tuh cilaka tuh. Cilaka. Kunaon sih cilaka? Aduh, cilaka. Cilaka kumaha sia? Kula, aduh. Kunaon? Aduh. Poh, kieu teu kuat kula aduh kakapalan jeung pamajikan. Kakapalan atuh sia teh. Geus kitu kudu kumaha tuan? Geus kudu masalah. Geus kos kitu mah itku raqabatin bae geus. Perdekakeun. Abid anu bagus. Anu cacad dina gawean anu kuat. Boro-boro jang meuli abid tuan jang dahar gesek. Puasa bae atuh, puasa. Itu bisa meuli abid mah. Puasa berapa poe tuan? 2 bulan berturut-turut syahrain mutatabi'ain. Boro-boro 2 bulan ieu ge Ramadan teu kuat. Karak sabaraha poe kula geus ngalengkaan pamajikan atuh komo 2 bulan terus-terusan.
geus batulah kuari mah mere eta non gara-garana korma 60 miskin atau gandum 60 miskin 60 liter. Waduh tuan atuh kula mah miskin jeung teu boga jang mere teu boga kayak tugat Kanjeng Nabi ka jero dibere ku Kanjeng Nabi tah tuan ieu jang saha ieu jang miskin ge supaya maneh ieu kacumponan tah kaparatna tos bagikeun ka miskin tuan deui nu pang miskinna di lembur ieu iwal ti kula. Kanjeng Nabi ge seuri nggak satu dahar ku sia atuh lo itu seuri Kanjeng Nabi ge siapa pang miskin mah yang dibere bareng lain geus kaparatan awak sia ku sia keneh tah. Masya Allah babari jasa aja Kanjeng Nabi mah bawa ka ditu geus bawa ku nya jinjing ka pamajikan non eta Kak ieu ti Kanjeng Nabi jang kaparat miskin mah urang ge miskin dahar ku urang geus babari tah iyalah Kanjeng Nabi Masya Allah karim hawa nu hese kabeh jeung Kanjeng Nabi oko setetekeun nu eman da aya jelema namu ka Kanjeng Nabi begitu namu ka Kanjeng Nabi mawa onta bagus begitu asup ka Kanjeng Nabi cak babaturan-babaturanna nu eman urang geus kebal teu ngadahar lagi onta ieu onta pelitu jasa peujit habek peujit batu geus peujit oh masalah guys, si adek tanggung jawab. Ayo guys, pencit ya, beres pencit, bagi ke. Aing dek nyumput kusia udah di bejaannya. Guys, buat balik bejaan, nyumput jana ngagali pasir setik aja ditutupan daun korma, nyana di dinya cici. Pas tamu nak keluar kaget tuan. Naon cek kaget. Otak kula anu mencit. Masa anu mencit iya tinggal tulang talengna doang keluar Kanjeng Nabi sahabat saya anu mencit ya dek ngomong saya anu mencit dek ngomong gak baik jak diancam tadi ku neemon udah dibejakeun ku sianya moal ceknya katilu kali awas sakali deui ulah ngabohong cek Kanjeng Nabi ya saya anu mencit ya otomatis kan nista maja utama embu ngabohong nu eman sinu eman di mana kuari walam bejakan di mana undek ka bejakeun lumpang Kanjeng Nabi ke arah kabelah itu nanya sia mangin eman cicing sia mangin eman tadi dia cicing ulah loba cicing sia awas aing nabi Allah ieu aing nabi Allah Rasul Allah bejakeun di mana nu eman tuh disingkapkeun ku Kanjeng Nabi daun kormana nyana keur kieu we leman budang ja udang cek kalau ku Kanjeng Nabi dibawa ka hareupeun mati Aisyah kunaon eta mencit ontak ji kula mah dititah ku babaturan kula atuh dititah ku naon daek Mbak demi friend masyaallah Aisyah teh nyumput ka ditu nyumput kula teh embung kamagihan ku tuan sedengkeun cek kula teh aing ulah di bejaan nya anak keneh nu ngabohong ngabejaan ka kula aing geus kieu kudu kumaha sia nu eman lah tuan kula sok hese-hese tamu tuan onta bagus dipencit ku kula aja dibagikeun jang sahabat tuan bayar habek si nu eman mah kitu bayar geus ulah hese-hese tuan atuh ngajak Kanjeng Nabi bari dicekel di usapan meman siamat bayar guys tadi duit dah kula nu mang mayarkeun kula daek mayarkeun mah tanya sobat Kanjeng Nabi pikat serine karana nu eman eta kos kitu atuh geus beres bayar tadi wah superdit beres bayarkeun ku saya tuh hebat kan kula mah cenah teh bayar geus endeuit untung kan cenah teh untung cek Kanjeng Nabi ulah omong lah gara-gara ini itu ini cek babaturan teh mun aya di pencit teh man Masya Allah jadi eta di zaman Kanjeng Nabi ge aya beta nu pikaseureun pikasebelen tapi pikaresepeun eta Masya Allah karim nantak Kanjeng Nabi sok seuri sorangan ge belum inget ka sinu eman sok seuri sorangan
heueuh bae kapangijingna teh seuri heueuh pangijingna mah seuri bae etalah keistimewaan sahabat ailillah mana naon ge masalah kulillahi ta'ala bakal cair bae nu hese ge lamun teu lillahi ta'ala kulillahi ta'ala oh masalah wajibu mal qadai al imsak lissaub wajib barjeng qada teh kudu imsak ke kudu kos puasa bae dina genep perkara dina genep tempat hiji di Ramadan lapi gairihi puasana di bulan Ramadan lapi gairihi teu ari di lain Ramadan. Nomor kedua anu ngahaja-haja buka tetep baik wajib imsak wajib kodok wajib imsak. Nomor kedua ninggalkeun niat ti petingna pohon teu niat beurangna teu puasa tetep baik wajib kodok engke tur jana wajib imsak teu meunang dahar teu meunang indung sanajan teu puasa. Nomor katilu alaman tasahara zanan baqa alair fabana khilafu disangka kunyana masih peting kene hudang gitu hudang neulejab weuy jam 3:30 sangka melalui jam 3:30 dahar nginum teh tas nginum teh kan nyana ngarokot tah set bari ngadaguan azan subuh tekerbal di sisi mata jih besar kotok teh mah dibuka iya geus beurang cek kira di dieu jeung 3:30 barang deuleu ka jam 1 deui jam 6 ya Allah berarti jana sahur tadi teh ya nyangka peuting keneh deuk deuleu jam atau boga sangka we bahwa peuting keneh ternyata horeganan geus beurang wajib kodok engke nak tur eta teh wajib imsak poe eta teh beunang dan teu beunang indung ya deh tadi mantap kurang jam-jamna hati-hati kalimah alaman banalahu yaumul salasi syaban anahu min ramadan nyana ngadedengekeun bae begitu ngadedengekeun tanggal 1 Ramadan ternyata encan kadenge begitu isukna jana teu puasa horenganan geus tanggal 1 Ramadan heuy 1 Ramadan ieu pa ieu ya Allah aing mah keur penting teu niat tadi ge isuk-isuk atuh geus ngawudu di imah ngopi sugan teh lain tanggal 1 Ramadan harita keneh nyana kudu eureun tur teu meunang dahar teu meunang nginum poe eta wajib imsak wajib qada nomor kagenep alaman sabaqahu maul mubalaghah min matbadatin rasul sakin nyana ngalawudu begitu ngalawudu ka kemur ka kemur ketelajuran lek ya batal puasana na eta engke nyana sihada teu meunang dahar teu meunang nginum sanajan nyana teu puasa eta kairung kan kairung teh lamun urang kairung kudu diinsisak dikitukeun ka sebreng teh ieu bakal leuwih oh ka dieu teh batal puasana tetep kudu qada poe eta nyana teu beurang dahar teu beurang nginum kitu keneh lamun ngisang nah ieu teh ulah jero teuing ukuranna kerewed salawe disebutna. Nah, eta kerewed salawet ya masih kena zahir. Geus lamun eta leuwih teh eta berarti urang lamun mandi junub, nah eta teh kudu dikumbah, anu ngeriputna teh eta mantap kudu dibetenkeun. Nah, anu keriput eta teh kudu kakumbah lamun urang mandi junub sebab eta masih kena zahir. Contohna kos kubasikeun supaya jelas. Contohna ente neuleuh kebo. Kebo lamun ngising kan kaluar teh se. Ta eta zahir ngaranna. Eureun ngising ngelepot deui ka jero. Naon bedana urang ge jakos kitu. Lamun hayang jelas ente ngising kacaan. Belah mana ieu? Atawa ente embung ngacaan. Nah,
ukur ku sorangan lamun di kacaan kos gitu kan ukur ku sorangan nah eta teh mun jero teuing ti eta berarti batal nah asup sakieu cek piki batal sakieu mun asup sakieu tah ka jero tah setengah saparapat teh untuk betenkeun nulis nu rapi ngisang tuh sarua bae awewe ge sami ieu awewe barang hareupna teh aya zahir aya batin lamun rangda diuk cingogo na eta teh nu kadeuleu eta zahir nu kadeuleu eta zahir mantak lamun hayang nyaho awewe teh ukuran zahirna datang ka mana kudu jelas kan eta mah kan kudu jelas sih hade nyana naik kuduna kaluhur ke tu gentong plak belum pakai celana salakina mau sepidol wala saya bisa pakai sepidol jak sing rapi nah diuk nan bari di sepidolan usalakina teh tah ieu nu kadeuleu ku aing mah ieu tek eta anu kos kitu ngaranna zahir kadi ke geus beres sekarang kacaan punyana ieu horengan teh tah ke sia ngapraktekeun deui di imah tungtungna batu kaburu ngagambar tah eta ukuranana aing ge dipikir mah kos kitu tuku batu ieu mah mun hayang jelas cak guru kos kitu cak guru lamun hayang nyaho lamun awena rangda ai parawan mah kan atuh teuas kan parawan bobolongan geus babari ai parawan mah eta anu teuas da atuh zahir jauh bobolongan nya nama pan ai nu rangda mah kan beda mentek kieu na lamun parawan kiri parawan da teh lamun ki rangda nah lamun rangda geus boga anak wer kower nah dieukeun nu kadeuleu ku bata zahir eta zahir eta kudu kakumbah eta sing hade geus ngasupkeun barang leuwih teh eta batal lamun diluhureun eta masalah teu batal teh sing hade urang puasa teh kudu mantep nomor katilu nomor kaopat geus beres batal puasa biridatin kuridah jelema keur puasa murtad batal wahedin jeung ed awewe keur puasa ed batal wanipasin jeung nipas awewe di bulan Ramadan nipas batal wiladatin awewe di bulan Ramadan wiladah batal aya jelema keur puasa jununin edan batal walaulah loh sanajan seketika batal bae sadua bae wa bi igmain jeung ku ayan batal sekerin tadabim mabok ngahaja-haja batal sarua bae batal in anama jaminahan lamun nyana mabok teu ngahaja batal mabok daraan mabok anu teh geus sarua bae turang lembur kan teu meunang bau bensin sa bau bensin atuh geus teu bisa ajeun kumaha ge lembur bae diajak ka mana ge moal haju kos urang kota moal lembur bae ngadarah daging nah naik mobil maju nyana non kita katari utah uger teh batal tapi lamun ngahaja utah batal tasih ade ulah ngahaja-haja tuh etalah cerita tentang puasa supaya urang rapi dina ngalaksanakeun puasa abe puasa urang diterima ku Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Ngaye urusan puasa nuku urang dibahas tadi adalah tentang puasa puasana sakadar puasa zahir disebut puasana puasa awam.
eta puasa kanak-kanak kos gitu puasa teh eta walah puasa gandohir doang teh dahar teh nginum eta puasa lalaga puasa teh kabagi tilu aya saumul awam nu tadi teh dahar teh nginum teh jima buka nama masyaallah pohara mantap cek Kangjeng Nabi man pariha bidukhuli Ramadan haramahullah jasada alan niron jelema nu bunga kadatangan Ramadan haram jasada ka neraka pan mantep okos urang nu mantak bunga naon sisi eta nu mantak bunga cek Kangjeng Nabi teh kapan saha jelema nu bunga kadatangan Ramadan geus pokona haram ka neraka aing ge bunga kunaon sok dipangmelikeun baju ku mak ege bunga kunaon ai saur sok sagala aya teu jadi ege bunga kunaon bonteng suri selalu mendampingiku aduh lamun bukanya kopinya teu jadi lain eta bunga teh kulantaran Ramadan teh ngabogaan magfirah jeung rahmat bulan anu pinuh rahmat jeung magfirah nu mun urang asup di bulan eta sorga bengis ya Allah lantaran ketika urang aya di jolo bulan Ramadan kemudian urang puasa di bulan Ramadan hayang nyaho kahebatan rahmat Allah jeung magfirah Allah cek Sidina Umar urang robah ka dieu robah urang doa urang lempang urang doa lempang urang ngadoakeun cek Sidina Umar cak lempang teh mudah-mudahan Gusti lantaran abdi ieu lempang lain salempang-lempangna dibere kakuatan ku Gusti hampurakeun Gusti ieu Zaid anu keur lempang ngadoakeun sare hees ngadoakeun hees cak hees teh Gusti lain sahees nahan lapar jeung dahaga Gusti hampurakeun ketika wudu cai ngocor cai ngadoakeun cak cai ya Allah ya Rabb panghampurakeun jeung bere rahmat ieu jelema nu keur wudu atawa keur mandi wudu lantaran nyana teh nyaho kulage teu diinum ku nyana cai lalaunan ka kemuna ge lantaran menghargai tuan ya Allah ya Rabb panghampurakeun cai begitu badahanana ka masjid lempang geus kadoakeun begitu asup ka lawang masjid teh ngajerit ka Gusti Allah ya Allah ya Rabbi di jero lapar jeung dahaga masih keneh nyana sempat berjamaah geus Gusti teu ridho kula macak lawang masjid teu ridho lamun masih keneh ieu teh panghampurakeun jeung pangberekeun sorga Gusti lawang masjid encan datang ke jero lawang geus kajerit nu mantak saya ka lawang masjid urang guru kikian nuhun lawang nuhun cak nu teu nyahoan teh waduh budak ngaji ka Cilowok jadi kieu teh budak mantak urang Iran Syiah lawang masjid teh di kieu-kieu sabenerna mah salah teteh beunang henteu kudu dikitu-kitu ngan nyana nyaritakeun kana ngomongna lawang makam di jerona aya Sayyidina Husein setiap jelema nu negara ka Sayyidina Husein lawangna bae kan ngomong negara ka Sayyidina Ali lawang kan geus ngomong ngan nyana dipraktekeun haju sujud di lawang iyalah salahna urang Iran urang ge tah lamun nyaho ka caritaan Sayyidina Umar kan ngaromong mang mentakeun hampura ka urang ngajerit di lawang masjid ngajerit urang lamun dibukakeun hijab moal kuat urang ngajero mang mentakeun hampura teu deuk nanaon di samping eta lain sakadar sakitu kumaha cak lawang teh Gusti di sampingnya na dibere widadari nu biasa pangberekeun widadari nu luar tibatan eta lamun can dijawab ku Gusti Allah lawang masih ngajerit keneh bae mantak cek Gusti Allah geus ulah ngajerit tuh deuleu
barang dideleu karak cicing lawang mentak aya kacaritakeun jelema nu ngimpi di bulan Ramadan kapanggih ujung kesenangan surga istana cai ngocor makanan minuman dan lain sebagainya teu kebal nyana keur cicing di sisi kali aya awewe Masya Allah gelis jasa hese nyaritakeun eta mah gelis kutilan cedaan pan awewe urang mah sanajan gelis ge coba ge pitak ge aya bae malu aya gelis jasa nyana kan baca langsung asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah la ilaha illallah muhammadur rasulullah di jero ngimpi itu ge sarua asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah la ilaha illallah muhammadur rasulullah cak nyana kok maca la ilaha illallah kula ge sarua hamba Allah percaya ka Kangjeng Nabi percaya ke Allah percaya ka Kangjeng Nabi Muhammad neng ieu teh gelis amat sih kula dipersiapkeun jang kakak cak aduh yalah di jero impian geus teu kuat jasa langsung ngarawe mundur nya sit dirawe le mundur pacana neng jeung kakak tapi pada belum saatnya nanti setelah engkau wafat baru ketemu dengan aku yang asli hudangnya begitu hudang Masya Allah sengit na aya kene kadeureuleukeun kene langsung ngadoa ya Allah lamun memang bener eta widadari jangkula kula mah paehan geus teu kuat kula mah teu sanggup hirup di alam dunia riweuh loba nu demo Gusti mendingan kula mah geus hijikeun jeung nu eta bae langsung diijabah balepak bae teu kuat jasa tak ieu keur carita tadi itu puasa Ramadan lain lah laga Masya Allah puasa teu dahar teu nginum gampang lantaran kagampanganana budak leutik umur 7 tahun aya nu kuateun budak leutik umur 8 tahun loba nu kuateun budak leutik umur 10 tahun loba nu kuateun lamun budak leutik umur 12 tahun bae kuat 10 tahun bae kuat 7 tahun bae kuat atuh kumaha urang nu gede kuat apa budak puasa orok-orok ke kuat yang heuy bae budak datang ka magrib urang sarua yang heuy datang ka magrib naon bedana jeung budak puasa orok puasa nomor kedua mah muasaan mata ajak puasa mata di samping teu dahar teu nginum teu jima mata urang ajakan puasa ulah dula deuleu kanu dilarang ku Allah ceuli urang ajak puasa ceuli ulah ngadegekeun nu dilarang ku Allah irungna geus kieu jangan buat lauk asin hayang geura magrib bae sabir lauk asin tapi lain deui mah gabus sieum asana jelema bari teureui nah ulah iru urang teh ulah Masya Allah ajakan puasa mata urang ajakan puasa celi urang ajakan puasa sungut urang ulah datang ka gibah ulah datang ka namimah ulah datang ka kidib jeung sajabana leungeun urang ajakan puasa suku urang ajakan puasa tah nu hese di samping teu dahar teu nginum teu jima ieu lah ngajakan puasa anggahota urang mata urang geus make maca Quran urang di bulan Ramadan maceli urang ngadengekeun bacaan Al-Qur'an daripada hees mending daripada urang mun beuntak urang bakal ngalayang bae mun beuntak urang neuleut TV bae mun beuntak urang teh bakalna kitu ngobrol mending hees kunci lawang trek geus hudang-hudang ke pas adzan maghrib karek aman inget ka uwa bae didoyong wajib noh kita kitunya nama teh sare ke hudang zuhur sare deui hudang asar sare deui hudang maghrib
kayak isuk itu deh cek pamajikan aing masa tahu guys puasa kos gitu kuat cek puasa si kos gitu ngaringku puasa kos gatem daripada maksiat teh kos gitu puasa teh ieu hese ge muasaan ieu teh disebut puasana saumul khawas kata ajak puasa ku urang ceuli ajak puasa irung ajak puasa lamun puasa model kos kayak kieu model kos dedahar teu nginum teu jima ieu kabeh diajak puasa mata ceuli tah ke tanggal 27 Ramadan sakumaha Al-Qur'an diturunkeun di bulan Ramadan di malam Lailatul Qadar urang bakal dibere ku Gusti Allah Lailatul Qadar. Iyalah anu dibadam-badambakeun ku jelema Lailatul Qadar di bulan Ramadan ayana di bulan Ramadan. Ulah sok ngomong sambarangan, budak aing dulu Lailatul Qadar ka di bulan naon? Syawal. Ini salah aya bulan aya Lailatul Qadar bulan Syawal, Ramadan. Nah, ita muasaan mata ceuli ruta. Tah abah mah keur zaman di pondok keneh kaget di cerita abah. Di pondok keneh pondok muka. Kakula bebeja. Masya Allah. Eta lah tanggal 27 Ramadan. Belah dieuna keur diimah di dieu. Kabeh perasaan nanam. Terakhir eta teh naon garang-garana jempol suku beureum. Diwudukeun ge barak-bak terus becaang lain beureum caang sinar. Kaget. Keur wuduna mah biasa kene wuduna pas ka suku jempol cahayaan sinar. Kaget. Eta lah malam tanggal Lailatul Qadar. Ieu puasa lah tah urang tah ti kuari geureuh belajar ti kuari. Coba aya mah TV urang ka sisi-sisikeun geus. Ulah renyak-renyak ganti. Gitu kene HP puasa ti HP bae geus jago. Puasa HP bagi aya nu puasa teh ngomong teh naon teh set ka dieu. Geus kieu nah. Dikenal pe di ieu ge naon kadang-kadang di non di ieu mah naon motor. Klakson. Eleh motor ge eleh. Ngan goblok budak teh rek ngieu. Nyana tetep aya digoblok-goblok ge kieu. Mobil. Titi, enar ka tengah. Kenal mah tolol eta. Kuari mah kos kitu teh embung jasa ieu teh. Embung jasa tinggalin tina lagu-lagu jeung sagala rupa. Tah lamun hayang urang puasa anu mantep ulah kos kitu. Hayang nyawa coba awak urang teh. Bebe jaga pamajikan kakak neuk di jero kamar we keluar zuhur, keluar asar, ke keluar maghrib nya. Bo Kak. Asana kakak jadi putih kayak kita. Saya ulah sok kitu atuh ka aing. Sugan bae kula rada resep kakak hideung. Bukan aya kitu bae benerna putih kos ayam negeri kan putih kana. Tah, urang aya ngajajal coba kos kitu tah. Tapak ngaranna puasa teh. Jadi puasa nomor kahiji mah puasa awam, nomor kedua di samping teu dahar teu ginum teu jima teh muasaan anggahota disebutna puasa khawas. Aya deui puasa khawasul khawas. Puasa khawasul khawas mah puasa make kolbu. Selalu ingat ke Allah. Nyana mah batalna lamun teu inget ke Allah batal. Asal teu inget ka Allah batal. Iyalah para mursalin, para nabiin hese tah kos kitu mah. Nah ieu puasa khawas ge lamun mata dipake neuleuh nu dilarang ku Allah batal khawas ngaranna. Ceuli dipake ngadengekeun anu dilarang ku Gusti Allah batal nah teh kos kitu. Urang mah mun dahar batal, mun nginum batal. Dan dibere tabah. Adapun tanggal hijina menurut hisab ieu ambalaya tuh. Menurut hitungan cek ahli epimeris jatuh Ramadan 1438 Hijriah
Sabtu Pahing 27 Mei 2017 dengan ketinggian hilal 8 derajat 56,45. Mun diceritakan panjang. Nyukom sami jatuh Ramadan 1438 Hijriah Sabtu Pahing 27 Mei 2017 adalah pada hari Sabtu, tinggi hilal 8 derajat 59. Badiatul misal sami jatuh pada Sabtu Pahing, tinggi hilal 8 derajat 11. Fatra'ub al-Manan jatuh pada Sabtu Pahing 27 Mei, tinggi hilal 7 derajat 4 dakikoh 21. Salam. Syamsul Hilal jatuh pada hari Sabtu Pahing, itu tinggi hilal 6 derajat 59. Luhur. Nurul Anwar 8 derajat 27. Sulamun Nairen ialah karangan Syekh Mansur, jembatan 5, dipakai anggaran setiap ulama salafi memastikan dan makakan hisab anu ijma'na adalah malam Jumat. Panjang mau diceritakan lantaran dia alalakur bae teu diceritakan panjang-panjang. Tinggi hilal 7 derajat 20 dakika. Jadi gede. Naon gitu karena bulan teh. Geus ieu mah teu kudu dicaritakeun, insyaallah puasa urang bakal rempang. Rempang terempung. Bakal rempung. Di poe Sabtu lebaranana adalah hari Ahad. Berarti orang puasa 29. Sabtu Minggu Senin, Selasa Rabu Kamis, Jumat Sabtu, Minggu orang lebaran. Darjatnya tinggi sarua bae. Tinggi Sulam menang 3 darjah. Kemudian kitu Epi Waris menangna 3 darjah sarua bae deui. Kemudian kitu Jokom sarua menangna 3 darjah sekian. Kemudian Badiatul Misal menangna 4 darjah malah. Kemudian Fatra'ub menangna kitu 3 darjah sekian 38. Luhur Syamsul Hilal itu tinggi derajat hilal 3 derajat 43. Nurul Anwar sami 4 darjat malah. Ieu mah keur carita Sulamun Nairen adalah jatuh pada hari Ahad ke lebaran. Urang puasa 29. Insyaallah lamun memang ru'yatna pemerintah sesuai jeung aturan urang puasa bakal bareng. Andai kata pemerintah mengumumkan hasil ru'yat teu akur, dipersilahkan untuk mengikuti pemerintah, jangan simkuring kuriwa insyaallah dek make hisab Sabtu. Adapun bapak-bapak ibu-ibu tunggu pemerintah engke pemerintah ru'yatna poe naon, persilahkeun. Ulah kudu bingung-bingung ibadahna lain ka pemerintah. Pemerintah hanya ngumumkeun, mun bener nyana menang ganjaran, mun salah tanggung jawab jaga di akhirat. Janyana naga tetep ibadahna ka Allah. Kula geus boga keyakinan sorangan, geus boga keyakinan sorangan lantaran ngaji. Nyawa si aing ngaji. Ya aing ngaji tuturkeun aing ulah. Ieu jang aing we sorangan, tutungtur nama aing bae. Ieu aya merak keur ngejere bebeng ieu. Tah jadi kula lantaran atuh loba wasiat-wasiat geus lah udah caritakeun wasiat itu bagus. Dek make hisab Sulamun Nairen, tanggung babarengan jeung ulama di dunia. Urang ngadoa bae wahsyurni fi zumratihim wahsyurni fi zumratihim, terus datang ke akhirat dek bareng jeung ulama nu bener dek dituturkeun. Di samping kitab-kitab nu lain ulama geus ngaikrarkeun hayang make Sulamun Nairen bareng jeung Ki Mansur sakitu bae.
ente dek milu jeung Amerika los, dek milu jeung Prancis los, dek milu jeung Inggris legeg kusya, aing mah dek milu jeung ulama bae geus sakitu ulah ngaharuan ka aing nggak kayak itu di Ais Gus Mansur, ini anak emasku cekin ada tuh aja pendek jangan salah lo ngapain ikutin gua lo sono lo sama Wilhelmina lo sono isi mereka di akhirat tahun gitu guys tanggung bobolokot milu jeung ulama geus beres sakit tuh konsep lah beres teu kudu milu jeung kula tujuan pemerintah poe naon eta lah nu kudu dituturkeun jang ente di cenah gula beunang milu ka kiai bae ulah sok iluna da ulah saksa ilu da ulah geus ka aing ka sorga cuma diajak paing bah cenah kiai so amat ka sorga je atuh sorga nu Allah aja aing na milu jeung ahli sorga atuh beres ja kawali cinta katuan Abdul Qadir cinta Katua Maulana Hasanuddin cinta kabari kakarak balik ti zarah-zarah ti wali-wali nyana nyaho ye Syekh Mansur make kitabna atuh geus deuk bah boga kayakin lamun teu yakin keneh bakal diajak ku nyana tuh ulah milu ye aing mah boga yakin milu geus gege digawe tah hayang dikitu-kitu perebut ke wali ieu kadieu ish ulah perebut urang babarengan ayo bareng ayo nu milu saya teh kebal-kebal jangan tetap diajakkan di tukang iya wakir carita hisab pun dicaritakan panjangan darjana tinggi datang ka dibere cara-cara rukyat jeung bulan-bulana geus aya segala rupa kamana ngujurna belah mana ayana mun rukyat neuleuna ka ditu apa ka ditu atuh geus aya segala rupana nah ieu mah keur carita luhur derajatna maka kudu dicaritakeun panjang-panjang insyaallah asana puasa bareng lebaran ge bareng ge nu akur jeung hisab jeung pamarentah ja aya anu kakarak 15 poe geus lebaran aduh jarang lebaran teh heula bae lain deui teh urusan kos kitu bae ieu mah lebaran urang di jero Ramadan teh aya zakat fitrah sing hade urang wajib ngaluarkeun zakat saurang sasok sok teh 3 mud samud saleter mucung berarti 3 liter setengaheun lah 3 liter setengaheun saurangna teu bisa ditambah teu bisa dikurang cenah urang ayeuna mah tambah bae geus kumaha mah belajar ibadah salah ulah belajar ibadah di jero nu geus diatur geus bae sakitu 3 liter setengah titik nupang bagus-bagusna meuli beasna lamun urang Jawa di dieu teh hendak balik ka Semarang ngajak kata di Semarang ulah di dieu lamun hendak balik ka Surabaya ngajak kata di Surabaya sing hade abeh mantep ye ibadah ye ulah sok aja diomong-omong ye ngontrak di sini ngezakat di sono naon hubunganna jeung kontrak ya mayarnya nama ye sok aja dihaharuan batu deuk ibadah bener ulah sok itu jadi jangan ngising di sini apa di sini atuh ngising mah de bandem dihandap ngajakat mah lain deui macem-macem ibadah da kos kitu tadi mantap kurang mah ieu kula mah nyaritakeun nu mantep deuk balik ka Jogja di bulan Ramadan di ditu di Jogja engke ngazakatna di dieu ge santri di dieu tilok ditarima ku kula nu deuk balik di imah ngazakatna ulah ka dieu ulah engke di imah ngazakatna kecuali nu endek lebaran di dieu mas-mas mbak-mbak baru ngazakatnya di sini nya jeung mun dicaritakeun masraf zakat da sing bener lantaran aya hak-hakna ulah sambarangan supaya mantep di ibadah teh ulah sok aju dihulah dihelah segala ka mushola segala ka masjid zakat ulah fakir miskin ya jadi jang supaya orang ibadah mantep Ige salah penggunaan orang zakat ke pemerintah tampung ke pemerintah aja ke pemerintah di kamu sholakan di kamu majelis salah fakir miskin mustahik zakat masjid mustahik zakat itu musola
mustahil zakat majlis taklim. Adapun nyana neuk ngalaksanakeun seperti eta sabodo kula mah ngabejakeun doang. Kula mah hayang henteu dibere tilo. Henteu kula mah hayang ngan ngabejakeun salah tapi kos kitu teh nu bener nalah. Isaralah bae ieu keur carita ngaji padi mah. Mustahil zakat masjid. Mustahil zakat majlis. Mustahil zakat kiai dibere Samarenda menang di zakat. Kadang dia. Ngarenjak betungtung nama. Itu kudu jelas. Mustahil zakat lasam ada 8. Nah, fuqara, masakin, kemudian mu'allafah qulubuhum, kemudian atuh dan lain-lain sebagian anu geus urang nyaho. Lah geus fakir miskin bae nu hese-hese lah. Fakir miskin bae ulah nu hese-hese. Ieu mah keur carita, adapun ditangempung ku pemerintah, kemudian pemerintah nyalahgunakeun, tinggal tanggung jawab di akhirat rasakeun. Henteu kula mah teh naon ngan nyaritakeun ngaji teh kos kitu. Ngalah teh kos kitu tah. Salah bae, bener-bener bae. Adapun nyana nampung sangat bagus sebenarnya mah. Aya badan amil zakat ditampung, mantep. Gua ge setuju jasa. Setuju kuda ge lain lalagaan. Nah, tinggal bagi sabaraha kecamatan, sabaraha desa, berapa fakir miskin, mantep jasa. Udah sok aju salah guna. Ndek dibikeun BHS mah ka kiai segala atlas, di Pudoli mah embungeun atlas yang BHS bae. Malah mah yang tamer dua deh nya nama hayangna. Ulah ti zakat. Ulah ti zakat ulah. Ya kan teh beda ada sosial seje. Ulah nu kos kitu haja disalahgunakeun. Kan jadi berat. Urang kan hayang mantep urang ibadah teh ya. Nah ieu sakali deui emas, mbak ndek zakat, nu ndek balik mending di imah. Ulah sieun dihaharuan supaya mantep. Ulah sieun dihaharuan supaya mantep ibadahna. Aduh, cenah ieu di dieu ge dipaksa, bere di dieu mah ala kadar bae. Saya RT na teh, nih uang rokok aja ya tuh. Ini mah buat RT aja. Saya ngezakatnya nanti di Jogja. Udah itu tanggung jawab saya, urusan saya. Cek RT teh entar di sono enggak ngezakat, di sini enggak ngezakat, urusan gua itu mah. Mau ngezakat mau enggak itu urusan gua, ke neraka gula. Gula gua. Ieu keur carita ibadah supaya rapi. Supaya orang mantap. Orang kan kayak aing ieu dicokotan bae ku pemerintah sih ditasarufkeunna bener henteu daripada kos kitu. Mikeunana bener henteu sih pemerintah janu geus-geus mah pemerintah teh teu adil ieu. Boro-boro eta atuh duit nu jelas-jelas ge kudu ka dieu kudu ka ditu jah henteu. Ieu bae haju kos kitu ieu nanaonan ieu pemerintah daripada orang ngereung kos kitu kudu dibejakeun. Geus balik. Lamun orang boga duit tah tama tolak bala aing mah jeung sia. Kayak aing mah deui. Masya Allah karim. Urang wajib lamun urang boga ye salaki wajib ngazakatan urang nu wajib dinapakan ku urang wajib dibere zakat ku urang kemudian pamajikan urang wajib dizakatan ku urang anak urang wajib dizakatan ku urang lamun can mampu wajib dizakatan hadam urang lantaran urang boga hadam ku sebab urang gering sok ngahadam urang wajib urang dizakatan lantaran urang terlalu lintu awak urang teh kudu dihadaman punya anak hadap urang wajib dizakatan ku urang. Tapi lamun hadam-hadam tukang nyapu, tukang itu mah tunan gitu ngaranna dagang, hadam urang tukang malukun teu. Ieu mah jang kebutuhan urang sehari-hari eta hadap wajib ku urang. Urang miskin, pamajikan urang kaya, pamajikan urang teu wajib zakatan ka urang teu kudu wajib zakat. Pamajikan urang ge teu wajib zakat sebab nyana wajib dizakatan ku urang. Kemudian urangna miskin teu kudu ngazakat. Babari kan ngan sunah nu boga mah pamajikan duh ngazakat pak bapak boga ngazakat henteu kuduna bapak ngazakatan kula nyaho itu mana junta aing dipencet ge lain keluar duit tai aing keluar itu boga tah cek pamajikan aga ya yang kakak tah mere heula pamajikan ka salaki tah kajang jang zakat ti sia bager tuh kula teh sah. Agak satu tah jadi geus dibere anak dizakatkeun.
kos kitu teh kaayana Masya Allah Karim. Lamun urang ngazakat ulah mikeun kanu diwajib kawajib anu dijana-pakahan ku urang ngazakat ka pamajikan teu sah lantaran pamajikan wajib dizakatan ku urang ngazakat ka anak urang teu sah lantaran anak urang kawajiban urang ngazakat ka bapak urang teu sah lantaran bapak urang kawajiban urang boga bapak kolot ngazakat ka bapak kolot atuh teu naon sebab bapak kolot teu kawajiban urang jaya bapana ieu. Iya supaya jauh supaya kayak orang bolak-balik bae ngajakat ke pemajikan ngajakat ke salaki ke pemajikan nanaonan mending diliwat tabak. Ulah salah jadi aya paranti sanajan geus nyaho imang ngelingan hungkulnya sanajan geus ngelingan hungkul supaya orang mantep ibadahna nu boga kuat Allah pentalah kekuatan ka Allah anu boga seger Allah pentalah kasegeran ka Allah anu boga sehat Allah pentalah sehat ka Gusti Allah mantak urang hahampuraan heula ka dulur-dulur terutama kula di dieu boh kula manyunya sok sompra sok lalagaan besi anu kasinggung besi nanon kula mentah berteu maksud sama sekali sunggang singgung teu maksud nganyerikeun sakadar nyairkeun supaya hate bisa narima ieu papatah-papatah ti Gusti Allah. Eueuh maksud geus andai kata aya nu kasinggung kula hampura lain kula bae keluarga kabeh adik-adik kula sakeluarga kabeh ieu nu araya di dieu hampurakeun kula geus teu kudu dipenta deui insyaallah ngahampura kakabehan nu jelas urang silih hampurakeun salah pasti aya tapi urang silih bebaskeun kemudian urang silih doakeun mudah-mudahan urang kabehan dibere kuat mudah-mudahan urang kabehan dibere teger mudah-mudahan puasa urang dibere kitu seger kemudian ditarima ku Gusti Allah di akhirat urang babarengan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Sadajan urang neraskeun urang bacakeun heula Fatihah ka hiji Haji Ummu Kulsum ti haji haulna malam 9 haul abah malam 9 urang lebaran Minggu Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu Minggu anu Senin nya urang puasa teh poe daun urang lebaran Minggu Senin tan nyawaran Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu beres tah Minggu malam Senin nah berarti Minggu Senin malam 9 nya